Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang sadayana aya dina kawilujengan, amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan pangajaran hiji nyalametkeun makhluk hirup buku Salaka Basa kelas genep. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan maca teks warta. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta kahiji, hideuk paham kana teks warta tentang nyalametkeun makhluk hirup. Anu kadua, hideuk paham nyaritakeun eusi teks warta tentang nyalametkeun makhluk hirup kalawan lisan jeung tulisan. Maca teks warta. Di handap ieu aya teks warta ngeunaan badak cula hiji. Geura baca kalawan tartib, boh ku cara maca harus, boh ku cara dina jero hate. Maca teks warta anu judulna Badak Jawa Meh Leungit. Badak Jawa anu basa Latena disebut Rhinoceros sondaicus nyaeta salah sahiji sato panglangkana di dunya. Tahun 2000 jumlahna ditaksir kurang ti 60 badak di Taman Nasional Ujung Kulon TNUK nu aya di Kacamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jeung aya 8 badak di Taman Nasional Ca Tin, Vietnam. Badak Jawa teh badak nu panglangkana di antara 5 jenis badak nu aya di dunia jeung asup kana kategori terancam punah. Dumasar Badan Konservasi Dunia nyaeta International Union for Conservation of Nature. Ciri khususna nyaeta boga cula hiji nu panjangna ngan 25 cm. Beda jeung badak-badak di tempat sejena nu boga 2 cula sarta leuwih badag. Berat awakna kana 800 nepi ka 2300 kg. Panjang awakna 2 dugi ka 3 meter sarta jangkungna ampir 1,7 meter. Ciri liana ieu badak miboga kulit nu ngalipet kandel kadoang nu make tameng waja. Ieu badak kaasup kana satoa anu hirupna ge nyorangan. Baheula mah ieu badak ditaksir sumebar di Pulo Sumatera, komo di Pulau Jawa mah leuwih ngabadeg. Tapi kiwari mah ieu badak mingkin ngurangan. Sesana ngan aya di TNUK. Nu terakhir kapanggih di luar TNUK nepi kapanggih bugangna geus ditembak ku paninggaran di Tasikmalaya tahun 1834. Kiwari eta tulang talengna bisa kapanggih di Museum Zoologi Bogor. Kiwari ieu badak Jawa kaasup mamalia nu panglangkana. Dumasar sensus populasi badak Jawa nu dilaksanakeun ku Balai TNUK jeung World Wildlife Foundation atawa WWF, jumlah populasina aya kana 20 dugi ka 30 badak. Malah mah populasi badak nu aya di Vietnam ge geus punah. Populasi badak cula hiji nu aya ngan 30, leuwih saeutik tibatan dulurna nyaeta badak Sumatera Dicerorhinus sumatrensis nu jumlahna aya kana 215 dugi ka 318 badak. Oge jauh leuwih saeutik tibatan populasi sato sejena kadoang maung Sumatera, heulang Jawa jeung Anoa.
Aya upaya nu dilakukan ku WWF diantarana nyaeta di tahun 2011 masang sababaraha kamera jeung video di tempat anu nyamunina di kawasan Balai TNUK jeung nalungtik kahirupan eta badak Jawa. Ayeuna orang baris diajar ngeunaan mika harti kecap atanapi kosakata. Cula hartina tanduk nu bijil dina cungur badak. Bugang hartina makhluk nu geus paeh atanapi bangke. Mamalia hartina satwa anu boga tulang tonggong atanapi ngalahirkeun. Paninggaran hartina tukang moro di leuweung make pakakas bedil atanapi pemburu. Punah hartina ilang musnah atanapi beak. Nalungtik hartina naliti atanapi penelitian. Ngajawab pananya. Anu kahiji, naon basa latena badak Jawa? Rhinoceros sondaicus. Anu kadua, sabaraha badak Jawa anu masih aya di Taman Nasional Ujung Kulon dumasar kana sensus TNUK jeung WWF. Jawabanna 2. Anu katilu, naon ciri khusus badak Jawa jeung badak-badak liana? Ciri khususna nyaeta boga cula hiji nu panjangna 25 cm. Miboga kulit nu ngalipet kandel kadoang make tameng wajah. Anu kaopat, taun sabaraha kapanggihna bugang badak Jawa di Tasikmalaya. Dikumahakeun lajuna. Taun 1834 kiwari tulang talengna bisa kapanggih di Museum Zoologi Bogor. Anu kalima, kaasup kana sato naon ieu badak Jawa teh? Kaasup mamalia nu panglangkana di dunya. Anu kagenep, kumaha kaayaan populasi antara badak Jawa jeung badak Sumatera? Populasi badak cula hiji nungan aya 30 badak. Leuwih saeutik tibatan badak Sumatera nu jumlahna leuwih loba. 215 dugi 318 badak. Anu katujuh, lian di TNUK aya di mana deui eta konservasi badak Jawa. Kumaha kaayaan kiwari? Aya di Taman Nasional Ca Tin, Vietnam. Aya 8 badak malah mah populasina kuari badakna teh geus punah. Anu kadalapan, aya sabaraha badak Sumatera? Aya 215 dugi 318 badak. Anu kasalapan, sato naeun bae nu ditataan dina teks warta di luhur? Nyaeta sato maung Sumatera, heulang Jawa jeung anoa. Anu kasapuluh, ceuk maneh usaha naon bae nu kudu dilakukeun ku urang jang ngajaga makhluk langka? Usaha nu kedah dilakukeun ku urang nyaeta ulah ngarusak habitat sato jeung ulah ngalakukeun perburuan liar atanapi komo deui eta maehan sato. Urang kedah ngajagi kelestarian makhluk hirup nu aya di dunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya mangfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.